sampun sampurasun. Pipit kudu amit kalah ku bebenya mah. Aturan yang terbakar tukang wilujeng. Wilujeng calon raja. Raja Dingis Sadin dan upacara Bang Bagya sejak Makalangan. Sampurasun amit ampun yang parah nun jembar raka wujud Gusti nu maha suci beda rahmat sapaatna ka indung anu ngantung ka bapa anu ngayuga deheusna ka wujud Gusti nu maha suci. Sinjang kira saja tining wayang benjang ladang kang mamba anu disebat perwira bahan pembela Kumaha kula satria andalang bangsa penting bipinting negara satria andalang bangsa penting bipinting negara tiga pati lali jiwa bangsa gagah kencana guru sewa gajah mata perwira bagiana guru sewa gajah mata perwira bagiana awas tetap kaca pringgandani putrana Dewi Ainggi yo batur urang ngahiji dewe ngajang lamacai alais mangga urang sasar edah majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sawawatapan mangga urang sasar majengkeun seni kagungan ai ke asa aya nu kurang ya teh kulan ke alah si Samu kamu kemana Samu Abah mana cenah si Abah teh mana aduh Juste lancuin barungan ade-ade ini mau juga abang yang raya stay just
mah geus sambuah dewekeun Langsung sana atuh abah. Kaditu boga, kadia boga, kieu ayam kapi, kaditu kumaha, kadia kumaha, kasih manehna gemeun kubageuna, kanu itu ya aku belana, kanu iya ya aku sabarana, kanu itu ya aku bagerana, kasih manehna aduh riweuh riweuh di jieun sorangan begal lain kurang dahar loba nu
Kenapa ini? Apa, Kayaknya Abah? mah ini mah very good very well. Apa cenah Abah? Penari campur di sawe. Aya cenah gaskeun Abah. Aya cenah. Ayo cenah dikodok-kodok dulu, dikodok-kodok dulu. Ayo coba ke hajat, Ibu Hajat, Ibu Haji. Mana nyeri teuing, nyeri ati ditambeharkeun, teu beunang ku disabaran aduh aya Digoyang heula dia. sebuah kurunya disebut aku tunduh muka kentungan batin ceri nyeri sarangan aduh aya tegang teuing nyeri moal benang di ubaran rajin ketumpuran ngan kita penasaran mumpung orang geni mumpung api can batian pikir serahkeun tolong ti masa kalian teu butuh lalaki cerai boga rasa sakieu aing terobah teu eling-eling aduh aya Paling dia aya cenah apa? Ibu Haji dikodok dulu Bu Haji. Goyang dong, goyang dong. Dede sayang aduh. mobil buteuh galuaran baheula sajem manjang gadil sundat harta aya nama mobil buteuh tos jalan nambangan ge di kota ge tos dilarang mobil macet ngidam mangga gede jalan radiator ngebul cari disalahkan mobil ngagina siga kabut dimandian Masih aya cenah palihan dia teu acan palihan dia. Teteh peker aya cenah digoyang atuh digoyang. Aya teteh sayang goyang dong, goyang dong. Ciburin seniare wangi hujan letih dari rinci tinggi lebang pakai kelihatan sisi bersih Sika. isin jayanti Lanjut cenah lanjut. Hayu. Asa, asa, asa.
sim kuring separakan cak baris pamita neda aku hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ala nikah wa anjala rahmah karomatal umma wa rahmah syifah wa risalil musallin wasbah amma ba'du. Puji kali syukurang sampai-sampai pajak hadiat ilahi Rabbi salawat sekali salam mugia salawasna tetap luimpah kapangunang jujurang urang sadayana habibana wa nabiyana padukala mulia nabi besar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapula warga sahabat kali tabiina tugna urang sanes lumpatan mugia salawasna turut tumut kana rahmatna dugikeun ka akhir amin ya rabbal alamin. Kapilenggan dihormat keluarga besar Bapak Haji Alit Dama Gitayati kali Ibu Haji Ayat Irohayati Nusim kuring dihormat. Kapilenggan dihormat keluarga besar Bapak Haji Sanusi Ibu Hawiyani Suparti ini Gusim kuring dihormat. Panganten sakali anu kasep anu bager anu gelis anu bager Muhammad Adrian Septia Dama Putra kali ning selfie anugerah nu sami Gusim kuring dihormat. Alhamdulillah kali pitang Allah Taala Gusti Maha Suci urang tiasa gabung ngariung Bapak Muazzaha anu mana ngalaksanakeun acara tasyakur resepsi pernikahan kali ngunduh mantu keluarga besar Bapak Haji Alit kali Ibu Haji Ayati. Anu alhamdulillah ingkang putra mutus ngalaksanakeun prosesi akad nikah sabeditan anu kapengker. Pidua urang doakeun urang sadayana barakallahu laka wa baraka alaka wa jumma khair mudah-mudahan panganten sakalian ngabahas rumah tangga pinu keberkahan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dedel kadang wargi keluarga besar nu sami hadir hatur nuhun patos ngadedel nanging hapunten bilih kirang juga mikeun penampianana tata titi budi bahasa oge tepatmu saya buktosna mudah-mudahan kum saena keluarga besar tawakuf hapunten tiasa ngamaklum amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hapunten sim kuring cumarios ngadeg kanggo ngajeceran ngadukeun rutayan acara di bawah naungan Mardawiyah Wedding Organizer sim kuring pun Raditya Apandi selalu penemu catur pembuka acara digas ngaguar runtuyan acara ini acara tasyakur ngunduh mantu danget ieu. Kahiji pangbagia pembuka ku sim kuring motos dilaksanakeun hapunten sok-sok ala kadarna diteraskeun aya kadua osan isu Al-Qur'an lajeng diteraskeun kana acara penandatanganan buku nikah keresan Bapak Ti kantor Ustaz Agama Sumping rengse eta namanya sambutan keluarga. Sarengsna sambutan keluarga bari simbolis, rengse simbolis doa tutup kalian diteraskeun karena acara sungkeman, rengse sungkeman musopaha oge ramah tamah. Bapak Ibu di sana para pini sepuh anu hormat sim kuring kanggo ngaberkahan ieu gembangan. Urang laksanakeun acara kadua mangudupikeun aosan ayat Al-Qur'an anu insyaallah berjukeun ku pangersana Bapak Ustadz Omar. Kalian kehormatan ka pangersana mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun pangersana Bapak Ustadz Obar bertas ngawaskeun isyu Al-Qur'an lantunan kalam ilahi. Doakeun ku urang sadaya pangantin sakali kasep gelis bager. Mudah-mudahan Bapak kalancaran keberkahan yang ngamakas rumah tangga ugi mudah jaga Gusti Maha Suci. Pamaksaran keluarga besar dinten ieu acara ti awit awal duka akhir mugi aya kalancaran. Kalian aya penangtian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Bapak Ustadz Obar sehat satrasna berkah satrasna amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu di sana para pini sepuh anu geus kuring pamunut keluarga besar sakumaha uninga akad partos dilaksanakeun nanging dina danget ieu tangtosna baris aya acara penandatanganan buku nikah ku kituna sim kuring baris ngagentraan sakumaha nalika prosesi acara akad nikah urang gentraan deui para petugas anu nalika tugas dina prosesi acara akad nikah kalian kahormatan nu geulis nu gauger panganten tiasa lungsur ka palihanna peula geulis. Dinten ieu dinten mustari urang duaan waktosna nu entaskeun janji nu pasti urang ngahiji nepungkeun silaturahmi simpai asi dina jariji mengkeut janji tawis tilamna kaasih pamatri ati anu moal pukah deui urang duaan ngajatuh rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Anu dipihormat ku sim kuring
selaku pengatur acara sareng sadayana panitia anu parantos mintonkeun acara dina ieu haflah walimatul urus anu dipihormat keluarga besar Bapak Haji Sanusi sareng kilanjeuk Ki Haji Alit oge teh henti mobil khusus kanu nuju berbahagia ya duaan panganten duka baru duka bari gitu. Adrian sareng Silvi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Jadi sabada manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala tangtosna ieu acara tiasa terlaksana bukan hanya prakarsa daripada panitia tapi tentunya yang terpenting yang kita orang sedayana ketahui bahwa wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang sedayana hanya bisa berencana ulah cek ya Haji Ali teh sareng keluarga Pak Haji Sanusi tapi wa makarullah Allah juga punya rencana dina sababaraha sasih kapengker parantos diistrenan ya kedua belah pihak panganten istri sareng pamengget teh diwalian ku Pak Haji Sanusi disaksian ku Sim Kuring dina saah ieu rupina diistrenan hartosan diresmikeun secara undang-undang perkawinan nyaeta melalui kantor urusan agama Kecamatan Ciwidey namanya parantos ku penghulu KUA Kecamatan Ciwidey alhamdulillah dan parantos sah menurut aturan agama utamina oge aturan pemerintah kamu melindungi kedua belah pihak dina urusan kebangsaan sareng kenegaraan. Tamari kitu ieu teh ka sambung lidah we pun Kang Haji Urip gitu. Bahwa dina sah ieu teh sanes hiji panginten. Sebagai ngawujudkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala wirehna ieu putrana anu bungsu meureunnya kitu bungsu. Itu bungsu panginten deui. Tuh bungsu jeung bungsu alhamdulillah. Gitunya nganu bungsu. Tah dina rujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina saha ieu panginten. Ngeprukeun kanyut kunang buka tai kanyut cek bahasa namanya. Gitu. Ka Allah Subhanahu wa taala nyata melalui proses ieu syukuran anu di saksian panginten oge di wubuh ku sadayana pihak geus sanaon ngawujudkeun nyaeta syukur ka Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum apabila bersyukur maka Allah bakal nambih-nambih eta kanikmatanana kebahagiaanana agena rumah tanggana insyaallah sakinah mawadah warahmah amin wala in kafartum inna azabi lasadid tapi seandainya teu ngawujudkeun syukur ka Allah tadina waktu ieu panginten dibuktikeunana gitu. Tadi teh ngeprukeun tai kanyut berada jorang namanya gitu. Wiosnya. Teh lemesna. Lagi itu mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dina rasa neundeun ratana pinyimpen ngeprukeun kanyaah ka deudeuh meureun teh. Di sepuhna dua belah pihak. Nyaeta ibuna, ramana, sareng sadayana wargi-wargi ti pihak keluarga besar di Pak Haji Sanusi sareng di dieu yang Haji Urip itu. Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina sagarupi halna kitu panginten. Eta parantos ngajantenkeun hiji wujud kagungan sareng kekawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuhkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala di antawis tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah teh nyata nyiptakeun manusia secara khususna azwaja manusia adalah berpasang-pasangan gitu. Jadi Allah tos rangtuskeun semenjak ti Nabi Adam sareng Babu Hawa alaihi salam ti zaman nuju kapungkur bapa urang anu mimiti jeung indung-indung urang anu mimiti nyaeta Nabi Adam alaihi salam sareng Babu Hawa. Kudu kitu panginten dina syariat ieu tangtuna ku urang diteraskeun nya Sep Aridan kitu mudah-mudahan we insyaallah upami urang sadayana niat sareng ngagaduhan misi visi oge
hal-hal anu hubungan jeung cita-cita berumah tangga insya Allah dawan Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di antara tanda-tanda di antarana kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala teh nyaeta masang-masangkeun hiji jalma gitu litas kunu supaya sargaranah gitu silih bantu silih asah silih asuh silih asih silih kekepan barahan baranya gitu litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Oke selamana diwuwuh disimpai ku rasa deudeuh jeung kanyaah kacinta gitu. Ai kacinta mada meureunnan aya pulasan sebutna ai kadeudeuh kanyaah mah insyaallah. Ngan dasarna panginten kedah kunaon? Nyaeta agami rencanaknya gitu. Matakan fazbar bidzatidin, pilihlah agama insyaallah taribat yadaka. Aranjeun bakal salamet, bakal bahagia dunya jeung akhirat gitu. Amin ya rabbal alamin. Rokon berdoana moal di pihatur tadi aya nu ngaharewo cenah. Nu kata mati itu tuh di pengker cenah. Itu teh sayogi cenah itu. Karena si kuning rada kirang sehat itu geuning. Rada baru sabelah gitu. Mudah-mudahan we naon diugikeun nembe sing ngajantenkeun hakikatna ka Allah Subhanahu wa taala diwujudkeun ku sim kuring melalui lisan sim kuring nyata ti keluarga dua belah pihak ngawujudkeun ikrar ka Allah Subhanahu wa taala. Doana barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah ngawujudkeun ngahijikeun ieu ardian sareng tapi nyata dina kaberkahan oge aya dina kemuliaan muga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupina hatur nuhun kana sagarup piparatosanana kan hapunten dina kalepatanana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tiasa ngaksami ka urang sadayana. Subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngatukeun nuhun ka pangersanapun guru sepuh sim kuring pangersana Bapak Ki Haji Wahid tos ngisi dina acara biantara sambutan ngawakilan keluarga besar. Hatur nuhun Pak Kiai sehat satrasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sumujud berlutut dicepengan pandangan mamahna ditetep heula raraina Adrian neng selfie ditatap dulu wajah mamahnya. Adrian neng selfie-nya ka mama tetep ku hidup raraih dengan hidup sidik-sidik ku hidup iya indung hidup teh kasep geulis bager nu salami 8 bulan nganu hidup ngan gubrak ke alam dunia goyang getih teu dirasa nyeri perih teu dirasa ngalirkeun hidup mama nuhun ka nya mama salmi ka abdi hapunten abdi tak cantiasa mulang tarima ka mama nuhun doa mama nuhun ka nya mama hapunten abdi sok bedegong ka mama sok ngaraheutkeun hate mama sok ngabohong ka mama hati letik abdi berat bakal papisah jeung jadi indung jalan abdi tos gaduh rumah tangga doakeun abdi mama abdi sejak ngabasan rumah tangga mugia doa mama nyerengan abdi duaan nuhun ka nya mama hapunten abdi tak cantiasa mulang tarima ka mama doakeun abdi mama doakeun dicium pandanganna suhun ke doa resuna suhun ke meninggalina suhun ke keikhlasan jantan dalam hidup reng saya dicium aina ditangkep ku hidup kasep geulis bager bagi anak kingkanya mama bae kasep geulis beral kasep beral geulis bebelaya tarik jaka doa mama masa kudu dipenta doa mama salawas begina doaan beral kasep beral geulis mamari doa mama ikhlas sanajan sarua hati letik mama berat bakal papisah gadeung indung tuman sapopoe bareng tuman sapopoe aya beral kasep beral geulis doa mamah nyerengan hidup doaan amin ya rabbal alamin cakap ayeuna geura unjukan kalau jantan bapak hidup masing-masing pandangan ieu lagi payah di depan pandangan ieu nu teu oleh ngadoakeun hidup ceuk paribasana kajian Bapak Rudin asal gini jadi anak bapak susah asal bagja menjadi anak bapak nuhun ka nya bapak sami ka abdi hapunten abdi teh cantiasa mulang tarima ka bapak nuhun doa bapak nuhun ka nya bapak doakeun bapak abdi sejak ngebahas rumah tangga mugia doa bapak nyerengan abdi doa satrana ditangkep kasep geulis bager dirangkul bagi anak kingkanya bapak bae kasep geulis berak kasep beral geulis bebelaya tarik jangkar doa bapak nyereng hidup doa bapak salawasna teu boleh pikeun hidup beral kasep beral geulis cakap hatur nuhun mama potos beganya abdi liwat anak nyaliran nge hapunten abdi tak cantiasa mulang tarima ka mama tampi abdi di keluarga mama arahkeun abdi bilih abdi kana jalan nu salah nyageun kalepatan kabodohan abdi mugia mama kersa ngaksami satrana ditangkep dirangkul geulis bager
bagi anak kanya mama bawa kasih begalis moal saha-saha disarwakeun ka anyana li anak mama nitip anak mama nitip salatna nitip ibadahna silingetan dina kahadian mugia keberkahan pangidep duaan amin ya rabbal alamin. Ayeuna geura unjukan kalucantan rama mertua masing-masing sami yoge sepuh hidup hormatin hidup Bapak tampi sujud bakti abdi hapunten kalapatan abdi nuhun Bapak perlu nampi abdi mikanya abdi li banak nyalira nangi abdi hapunten tiasa bulang tarima ka Bapak nuhun doa Bapak nuhun kanya Bapak satasna ditangkep dirangkul gelis bagi anak kanya Bapak bae kasep bae gelis moal saha disarwakeun ka anyar li banak Bapak ditip anak Bapak nitip salatna nitip ibadahna silingetan dina kahadian mugia keberkahan manghirup duaan amin ya rabbal alamin. Cekap atur nuhun. Sasanos nang pajeng keun da papayung meragama urang teh aya. Bapak Hajina dihaturanan Bapak Haji Ramana Adrian sareng Ibu Ramana panganten istri dihaturanan di atos. Oke, raka-rakana Aryan pokokna mah nyawer dina siang ieu khusus anu adi singkuring barek dipanjang-panjang nepikeun ka 3 poe leuwih. Aya kene waktos ya. Kamu jeung adan mah aya 10 menitnya. Ya sambil berjalan. Boleh. Tos siap sampeyan tos siap. Awas ya jangan sampai ada kata ngarurusu ya. Bismillah da mawita nyebat asma ning pangeran. Bismillah da mawita nyebat asma ning gelahnya wera heula pituah dan di hariri malah raya mamana kerepangan doa Tacan munggu tuturus lumaku entengan diri pribadi lamun pinangi coba mangsana deket anggang wiwilangan kudu meruhkeun ka nafsu boba kadenya negeri ulah waka diawurkeun meminta saja bekenya bidingna iman Islam jauhan sifata kabur nu ngaji dan ulas eta bebete rabi ulah waka gogorowokan regapkeun aguran oge tenang da bakal kabagian ya kahidep muga ditung-tung pepeli awis kasih pigasaneun hidup mulia karena dapat akhir abi kabudi
Tawaka. Sakapeuna. Kirang langkung 3 jam deui 17. Kabur jeung adanya. Tiwangkit ieu kapayun asep kedah hati-hati nyubah danan kewajiban ngurus ngatur laki rabi anu kadada kai gagasan asep hirup mukti kacan saur Rasulullah estu rezeki mah tetepuhin kawas arek hirup langgeng tapi nak kudu sabandi jeung ibadah nu tong pegat si kawas ajarek nepi apanya werte sakitu mugia hidup anak king Aryan sareng si cantik rutut raut sauyunan kacai jadi salui kadarat jadi salogak jauh balai caket rizki urang amin ke kusadayana amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan coka urang sadayana dengan hitungan 35.170,2 urang hitung 1 2 3 awur beasna di awur di awur cipta anu teu aya nu ilang taya bejana duka Dinten ieu dinten mustari urang duaan waktosna nuntaskeun janji nu pasti urang hiji nepungkeun silaturahmi simpai asih dina jariji mun keut janji tawis tilamna kaasih pamatri ati anu moal pukah deui urang duaan ngajatuk rami Asuh Ke center nya. untung aya panghalang lebatanana Adi Wangsa Center nama didukung DPI Kesemuanya barang audio profesional sistem masih kerja barang Adi Wangsa gimana tahu ya begitulah cinta dari tanya dan dulu tidak ada akhir
Jangan para tamu undangan, ada para tesupi, menuju langkah di kursi sewang sewatan, menuju bangun di jentuang. Harus nikah cinta, Seger. nikahnya kasar, sukan arek nyatana anjin sulaya atau dong Harapan jantan impian Kiwari tinggal lamunan Teilang dina emutan si Ku tega tayang rasa-rasa salah mundirin dan malika cinta musnah segala rasa. Oleh masih berangkat di bangsa sekali di tahun para tamu dengan segala siap sahabat datang ke depan hasil yang berikan dan langkah kakinya yang senantiasa turun untuk memberikan kita kebahagiaan doa rumah saya dan kawan besar. Oh iya, pengantin sunan, pengantin teologi. Oh ya, sampai sana pakai kopi. Harapan jangan kiwari tinggalan kehilang dina emutan ku tega tayas akau du segala rasa adi bangsa. Maka kabarnya diajak Iya. para tamu dan sahabat Indonesia yang pilih ada pada jadi sakit hari ganti kau jadi banget di ansur sini sini Indonesia sarangan ya.
potongan Tongadi tengah cerikan tarimakeun janten randa akan masa jadi duda dak ieu geuning kuduna urang teu bisa kumaha. ulah seri cerikan wayahna urang papegat najan hate masih berat bileleyan hampura api hampura seri pepetanganku tersayang Bangdi cerikan tarima jadi rata apa saja entah gening dia bukti urang bisa kumaha lagi hadir lagi tanpa sadar jam suki kagum tamu terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Kades Sofi Alhamdulillah Bantu Dingin Bapak Badan Alhamdulillah Bantu Sufi Evani Sagina Kulon ngetan moanya Kaita urang berdua lain akan urang geus lain-lain Ya ingat kamatan pasti ya. Oh Dengan cerikan akan pas raja di duda di randa tak gening kieu kuduna urang teu bisa kumaha. Alhamdulillah tanpa Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwaja litakunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya dialah yang menciptakan kalian dari bentuk kalian sendiri dan di antara kalian dijadikannya rasa kasih sayang supaya kalian cenderung tenang kepadanya. Run turun jadi rahayu-rahayu manjing walagri mugia kacurug kaguntur rahayu masih katitis kairis para pirizki tur ngawangkuna dina jalan hiji rumah tangga Cep Adrian yang sipi sakinah mawadah warohmah amin Amin. Kalau Pak Haji, Ibu Ramana Panganten di haturan di atas. mega hideng nu anu semono langit angkep
dengan taya megras gening kanyeri si panon kacinta masakan kendaraan. Hei, tepuk tangannya ibunya mana? Nah itu, kapayuna herbal. Panganten diantos panganten. Aldurianda Maputra. Hei, Pasusubu kumaha cenah Bang? rincik hujan lera marengan cerik hati nu kering juh cep anian kanyeri panon kacinta masehan sekedaraan hiji dua tilu sarang ajen rasa kasono kesepona rasa kabelang behilang rasa kacinta ngamuara jero dada Si mata cinta Mbah Dade. Cebadian siapa ngawakilan Cipa Musik Dede Saung Herbal. Oke teh hilap berbeda ka Neng Silbu keluarga besar Neng Shepi ka Ibu Haji pilih pada ngiring sarang di Angkot. Hey! Pasusu Tobat. hujan lera marengan cering hati nuker kering duh Pak Haji Diantos kanyeri deui Cipanon kacinta masehan kedarati dua tarikan Bu ngairaha langit anjen datang langit ngairaha bakja rasa kasih dingin rasa kasih kesepona rasa kamlang hilang rasa kacinta ngamuara jero dada jidua tilu opat ngairah langit Kapura wala ko pangarasana ba na ni kapura.
Dinten ieu dinten mustari urang duaan waktosna nuntaskeun janji nu pasti urang ngahiji nepungkeun silaturahmi simpai asih dina jariji mengket janji tawis tilamna kaasih pamatri ati anu moal pukah deui urang duaan ngajatuh rami saniat mipit kembang naduriat ginulur restuni sepuh tur dulu mumbarkanya nyanding kadede ngahontal sagara bagja duaan mugi langgeng salamina mugia Gusti maparinan bagja duh salira lir widadari prameswari keur ieu diri dinten ieu dinten mustari urang duaan waktosna nuntaskeun janji nu pasti urang ngahiji nepungkeun silaturahmi simpai asih dina jariji mengket janji tawis tilamna kaasih pamatri ati anu moal pukah deui urang duaan ngajatuh rami saniat mipit kembang naduriat ginulur restuni sepuh tur dulu numbarkanya nyanding kadede ngahontal sagara bagja duaan mugi langgeng salamina mugia Gusti maparinan bagja duh salira lir widadari prameswari keur ieu diri. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk pasangan bahagia kita, Selvi dan juga Adrian. Happy wedding. Adi bangsa. Lapangan. Dede biasa. Jaya selalu, sukses selalu. Amin. Pangantengan Yuk nare menang dangdang di rencana Angin. biasa para ngagonjak
Bu Haji goyang mana Bu Haji? Bahagia tepak toel geger pisan asa dunia Kang Aceh Madian, hey, hus, hey, edas, bangatin anyar, diuk ngarehe, menang dan direnceng. Haji Luki kapayeun? Aluki kapayeun? Sareng kapayeun? Ayo. Kareng saya dengan rai. Padang ngagonja ku sarere. Tukang kenal ya. Tempat toel geget pisan asa dunya duaan dina poe harita manehna keur bahagia. Tempat toel geget pisan asa dunya duaan hoya kabogo kuring jauh 2 meter di buruan dina janji geus baheut lamun hayang patepak tinggal nolol di buruan tinggal bukai bari kucang halo dua memang asik bobogohan jeung tatangga biaya apel geirin Kumaha cenah bah? dua lengkang teu aya malam mingguan malam nanaon ge sam unggal poe duruan ngarenda cinta nu suci teu kedah dina telepon lamun kangen langsung tolol teu kedah di SMS lamun paksa langsung beres wasik beres mah kabogo kuring deukeut 2 meter di buruan ditajang jigeus baheut sekudu SMS-an siap Haji udah jam suming Pak Haji. Haji. Aduh, langsung saja melacaknya. Ahe. bangga temanya diuk ngareteng menang dangdang sepadian alam geus biasa dailahana para ngagoncang ku sarerean tidak poe hari manehna bahagia tempat toel geget pisan asa dunya dina poe harita manehna keur bahagia tempat toel geget pisan asa dunya duaan soyong kabogoh kuring deukeut 2 meter di buruan dinajak jigeus baheut sekudu SMS-an lamun hayang manglepak
sakit rubin apa Haji. Pamugi ka ibu-ibu sesepuh. Tapi hatur sakali deui. Barakallahu laka wa barakalika wa jama bainakumna fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaprokolakan atas nahoka abadade. Siap. Aya lamunan. Salayong. Daun kalapa Keprok bola goyang katebak angin siga kupaina kawas kupaina nu lawas hilang hasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teka hontan dina lamunan mun seug manehna kiwari aya meunang hate moal kagiur dirurung kandung atuh kamana di mana ukur lebar dina lamunan dina lamunan Pak Haji, yang punya skill project di atas. Wahai. Juk wale taya kembang-kembang katresnan nukung sinampuan Panganten di sini nyiratu. Angkatkan kakinya pelan-pelan. nyegitan lamunan Bersama Pangersana Adi Gunawan ya. Dede Bose. Awal. Ibu Dewan keduduk syuting. Oke. Api oke asarana benten asarana lungu dina siang ieu aduh. Duh balebat gening geus ka tembok Bulan 14 Adi. ngalangkangan
Soloyo Jepret foto asup beuna kana jero kos kaki gerah teh gampang ih. memang sahujan girimis tanggal 3 poe Kemis datang surat undangan geningan jenek rendengan nah aku tega salira megatkeun rasa katresna bari jeung naon lepatna lepatna ka salira kiwari tinggal lamunan tresna urang duaan dina pangimpian kagambar kerengan seunitna kembang melati teu saseungit nu kamari mamang sapat tali janji urang mahekeun pasini bulan tulungan ieu hate keur nyorangan badieu kuring baturan bisi ka jurung lamunan bulan dagoan urang nyawa babarengan sugan bae kaubaran mete kono pangharepan Hikmah diri. Keprokola kanggo teteh Fani. Umi Adit di haturaran Umi Adit. Umi asorangan Umi. Abi keeng Umi. Keeng sih dipacok ku abi merenya. Ya dipacok 3 kali mah Ridho. Mun sakali dideyeun. Tegang. Jangan lupa kita kawan selebgram Sunda sadayana mangga di haturarannya. Ku aturan pangeran susah senang pasti datang. Semua tangannya di atas. Bisa dihadang. Ibu-ibu paling itu sampai anak kaluhurkeun sok diangkat. Boleh. Asa ulah dua anak bawa hanya pilihkan tinggal. Ulah atuh. Pasti. Nawana anu karandapan nalakon kahirupan kaperih kanyerian dina awan panginditan Sareng nyanyi. lamun dipikir mata kering kana batin
diaturan nanti lah. Panggilnya seueur bisa seleka-seleka nu sumpingnya selebgram TikTok utamina. Terus aya Mas Lingga, terus Mas Sahajai namanya. Tak sukses na yung pada disawerkan eh. Geng, paling dia tuh. Hah? Tebakal. Cokotnya lah. Naon anu karanda Ayo nu pada ngeresakan jalankan jangan ayo di atas. Kehidupan kapurikan nyerian dina awan panginditan Mas Adi Gunawan anu sayang lamun dipikir mata kering kana batin tarekah nu dilakona tapi kunaon geni buktina itu salah Sabar. Lagu hati gampang metik hasil perjuangan Iwati sabar pinuh keyakinan dan geni bukti hari hikmah diri milik kepahili suci bersyukur ka pangeran dina rupi kanikmatan jeung kabajaan Siap pengantin di haturanannya. Evani Sabila. Teteh hadiah tuh teteh. Umi Adit ayah gitu. Ya jono. Nyarangan. Wakilan sama wakilannya. Sikan. Wasik. anu karanda panakon kehidupan kapurikan nyerian dina awan panginditan Kumaha jogetna
Bro Kanca. Pada duet sareng Adrian. Adrian mau duet gak? Nah, yes. Cobian. Bagian rapna Adrian bisa Lamun rendah. serak mau genep kali. Jadi itu nyawer. Boleh minta tepuk tangannya untuk kedua mempelai ibu bapak. Luar biasa. Sok sanaos ena nuju pangantenan Adrian Ogesa. Nyaeta seniman Sunda menyanyinya kamari atas ahnya. Launching deui. Seueur pisan karyana nya. Nyanyina papayun-payun sareng teteh sok kapayun. Mangsa bulan kermun corong Keprok atuh keprok. bentang kemilu marengan hendak ngahias mega. Boleh kasih senyuman kepada suami tercinta. Sertamu geringan sakedal. Cinta urang Ika bisa kesalawasna baca eta nu ditedang. Teh Pani. kunaon reka ngapahang henteu tujuan urang jadi cucuk liliwatan hati asa bingung hati raheutan si kata Adrian. Tos bingung kumaha wayonana bade diberem di hideung abi basa numpang saena ti anjeun. Ayo bos aturan. Ayah, Wilujeng Sumping. Amalik Ibrahim. Bapak Wilujeng Sumping. asik. saupami cinta urang bisa langgeng salawasna bagja eta nu ditedang atur nuhun Adrian. Sikat Adrian. Kunaon tega pahala tentenya tujuan urang jadi
Adrian anu bager, Teh Silvi anu sayang, abdi pasrah nu pangsaenang. Biasa sarang Adrian. Luar biasa. Salah gue dari panggilan Sim Kuring, kumargi seur pisan artis-artis Artis-artisnya jadi Jawa Baratnya. Saudara, aya ayun putang nyanggakeun kaum kasadayana ayo. Bila anu pada ngibing sasarang Ayo. Ibu nu di paling beli pada Anu punya sereng lagu ayun putang kabayun hei. Malik hayu bila sasarang aja. Ketalapan juga salah sampai bencana. Musik Bali. Artis pendukung kita ada Miss Poppy Angelina Permasa. Yo. Lapisan ini saya ingin tambah senang. Tempat di sebelah nyarangan ya. Hayu atuh hayu hei. Ayo Bu Haji. Pak Hajinya hadedehan. Pak Haji sok atuh dikawitan Pak Haji. Ayo Bu Haji, hadiah Ayun ambil bari nyaring, ayun ayun bukali bari hudang. Sinaya gak kedah di ayun, si Agus mah ayun. Bodoh. Ayunan bu. Rasa remang masih bereman. Ayun ambil bari nyaring, ayun ayun bukali bari hudang. Sinaya mah gak kedah di ayun, si Agus mah ayun ayunan. Rasa remang masih Abah. Pak Dade. Naik deui abah, naik deui ah. Pak Haji, Siva Project, sukses selalu manja. Boleh sere, boleh. Amali gini. Siga. ayun ambil bari nyaring, ayun ayun putali bari hudang. Sinaya mah gak kedah di ayun, si Agus mah ayun ayun. Agus Burumut. Saremang masih bereman, ayun ambil bari nyaring, ayun bukali bari hudang. Sinaya mah gak kedah di ayun, si Agus Kami heula we wios. ayunan. Saremang masih bereman. Bu Haji. Adi hatur nuhun Adi. Abah Dade ngatur nuhun, Gurunya Adi angkat hatur nuhun nuhun. Abah Dade. Haji Bapak Haji hatur nuhun. Kesumbingan. Yo. Ayun ambil bari nyaring, Bari ayun hudang. ayun putali bari hudang. Sinaya mah gak kedah di ayun, si Agus mah ayun ayunan. Ayun. Rasa remang masih bereman, ayun ambil bari nyaring, Bakalan teh bakalan teh ya. bari hudang. Sinaya mah gak kedah di ayun, si Sarua Agus kene. mah ayun ayunan. Rasa remang masih bereman. Akang Haji Kumaha nyai. sorban paling Eta sorban paling. balitaga si kami. Akang Haji kunang beli
besok ah. Nuhun. Akang Haji. Apa sayang? Sorban balik. Nuhun. Jangan. Balik naga. Jika milih. Akang Haji. Kumaha deui? Kunaon balik. Tuna. Langgakeun mah Kang Haji anu sayang. Si kaset teh. Nuhun. Akang Haji. Geus muji abi. Sorban balik. Balik naga. Jika milih. Akang Haji. Kunaon balik. Yang gak